eling rumingkang ya de bumi alam Dharma ukur wawayangan baik raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan anu katempukan diri anu kacing cirihi banglus lampahipun Semar Astra jingga dawala nuju sempal kapiguyon nyata di kampung nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis Desa Knagorowong Kacamatan Tekarana Alumampa keseniannya matak lamun dilestarikeun apa manusia teh bebas untuk berkembang. Ya, jadi manusia teh harus berkembang biak. Bebas berkembang, gitu jadi ai hirup teh pan aktivitas nya kitu tah lajar aktivitas teh tempo mesin mobil ku si lain kabeh harirup garepek aya gunana tak ayeuna si lain hirup lamun teh mah si lain ayeuna mung pulak-pelak cicing di lemur nya atawa mung mikir kumaha sangkan bisa maraban anak pemajikan teh usaha eta teh nu kitu teh paeheun disebutna teh kurung batok kitu nya ku uleun nu matak cing apa ari hirup neangan naon jeung paeh neangan naon cek akang naon cek akang neangan naon tah ari hirup teh sebenarnya mah euy neangan liang liang naon akang teh ari paeh neangan elap grepek pikir ku cilik ai neangan liang naon nu neangan elap pake eta mah pokona mah naon dipikirna kudu jenius bakal ngarti goreng-goreng keluaran ti UI goreng-goreng oge anu mikirna teh IQ-na 50 ka luhur kakara bakal seuri IQ-na kana pomoal seuri paling euy melong tah dewek mah hayang seuri teh kudu melongna heueuh mikir urang ari ka hartina mah ka harti ngan ngedalkeun berat eta jeung lain oge sarjono da urang mah urang Sunda lain urang Sunda dari luar urang mah atuh da aing ngaran urang Sunda mah euy ciri khasna teh cawokah gadapek taroskeun ka padana setia baru kana teh bener cawokah urang Sunda mah cawokah jarorang cawokah urang Sunda teh ciri khasna teh ai teh cawokah teh nya ai teh cawokah teh pan teu rame cik aing oge nya ayeuna model dina TV nya dina TV aya naon teh kata berkait aya dina TV teh kata berkait aya memang namarukana eueuh dina urang Sunda baheula mana aya baheula ge kitu ari si laing barudak keur urin di buruan teh kata berkait teh sok digunakeun barudak sore-sore geuning memeh init ngaji ngarariung barudak awe boh barudak lalaki barudak baong oge sok aya nya seperti kumaha nih heueuh anu sasalimpetan anu galah anu gatrik anu congkak anu parepet jengkol jajahean kadempet jengkol jajaretean heeh nya ambil-ambilan truk-truk hayam camantuk jadi syah nu diambil sing horteng Pak RT Sanu diambil kami mah teu boga incu boga ge anak si buta. Sahanu diambil teu boga anak minantu aya oge anu petot. Pan loba teh kitu teh. Heuh kata berkait teh aya baheula ge. Ai kata berkait teh nyaeta nuluykeun bahasa tungtung. Nya. Jadi kata berkait teh nuluykeun bahasa tungtung. Bahasa tungtung. Dina TV ayeuna panjaradi duit batur mah. Nah ai di urang teh jaradi. Sabab teu mikir. Padahal eta kene seperti tina ayang-ayang gung. Tah si gungna teh dituluykeun. Heeh. Ayang-ayang gung goongna rame. Menak ti wastanu nu jadi wadana. Nah maneh kitu
tukang olo-olo loba anu giruk ruket jeung kumpeni niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos kang jeung dalem lempah lempih lempong ngadu pipi jeung nu ompong Lo nya teh nulikeun bahasa tungtung kung eunah tungtungna eta make jeung ngadu pipi jeung nu kemu lain teu eleh kesenian Kang teu eleh kesenian ayeuna ku teu eleh da lamun dironjatkeun mah grepek tuluy urang kreatif ditingkatkeun nya Kang aya teu nya tuluy temal deui ku rombongan saurang deui ning awewe ti pipir datang bari ngaraleut bari mawa pacar ingin ngabeurman kuku oh nya pacar geuningan dipek-prekan tah dewek beungeut beureum teh gara-gara teh nyari pacar pan batur mun di pacar teh kuku kok dadek di pacar kuku mah da kukuna eueuh nya kapaksa macar beungeut akang mah lain di pacar meureun cacar tong sok kitu ah nya tema aku nu saurang deui mah teh Kang geuning bas kalima gobas baskom modah lemareun reuneuh 7 bulan lantaran dikompa parat kana dada dahar sangungeunah naheun di Cileuncing cingok meunang ngodok dokda kaos nu gempeur beureum di tengah sawah wahai tukang bajigur guru sakola desa saban poe ngajar jarum batu tulis lisung marabai kawat wates awi komeng mengkol ka jalan gede deon jang dede tumpak balon tuh ayangnya lain aralusna Kang rambu benernya aralus baheula ge nya barudak keur arulin kitu teh Pak adu-adu kitu kan naon Pak adu-adu naon teh Pak alus-alus nu kitu kata berkait kurunyung pan budak baong bari teu di baju calana wungkul we jeung calana logor ning heeh leho ngamai ngaranna teh si sadul heeh ai nyusut leho teh geuning lain ku lamak ku leungeun ku pigeulangna barabai teh kana pipi heeh dina pipi teh garing gini kaanginan teh marek plekan jika kerak heeh kitu tah tuluy maneh ngomong no cenah da ulang ge bisa pila nu kitu cenah kata berkait cingsok cenah sia sadul cingsok sok cenah dengekeun ku maneh kumaha cenah maneh cingsok oh bahasa tungtung dituluykeun da bisa ulang oge ulang jeung bari barabai teh telehona teh lain dising-singkeun kalah disegrok deui ada ngaranna ge si adu kumaha cenah kumaha tah da ulang ge bisa cenah sok dengekeun ku maneh lamun ulang atos kawin win cik hiji-hiji jimat urang larangkeun ti hareup reup peuting si Nyai Sare rek kumaha urang eta kieu gersok balikan deui tapi kudu dilaguan pelog anu satengah eta teh satengah kedengaran sabab ieu teh bari dipuisikeun sajak bari disajakeun da si sadul teh bari namprak ka awang-awang heeh bari munajat marukana meureun pangairan teh di awang-awang ayo pangeran lain make jeung kudu dipirig sagala dipirig ku pelog halus mah sok abeh kajiwaan nu matak lamun kajiwaan mah maraneh oge sarerea panayagan gara ka rumah sakit jiwa tuh sok dengekeun ku maneh urang dek kata berkait seperti maneh tadi cingsok aduh beri namprak si adul teh ka luhur panon mulan peureum beunta lamun urang atos kawin wincik hiji-hiji jimat urang rarangkeun ti hareup reup peuting si Nyai Sare rek kumaha urang rangkul cing tarapti tingara raina
bet emut mutiara nakatembong bongkok lalaunan bari anteken si Badu dudut tali kutang tangkep kana susu suaikeun sampingna nah bet bala